bahas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-eureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan paan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya jadi nyaritakeun luhurna derajat perang jeung luhurna derajat jelebaan sedekah dalam rangka li'ala'i kalimatillah nu bakal dibere surga eta teh jelema-jelema nu kasipatan mukmin nu kasipatan ku ieu nu dicaritakeun aya 8 sifat tapi cek sawareh deui mah teu aya hubungan itu nyaritakeun unggulna perang jeung unggulna sedekah ieu mah ieu we nyaritakeun kahebatan mukminin teh deuk dikukumahakeun ge jadi bae mangga bae eta mah sakadar dihubung-hubungkeun jeung tadi keunteuna sami tuh masalah maksudna jelema anu bakal dibere surga teh orenganan jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata singkatna mukmin mukminun anu bakal dibere surga ieu anu kasipatan ku 8 sifat geus moal misleuk jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasipatan ku 8 sifat nu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100%. Ulah cangcaya jadi ayat tanda-tanda aya ciri-ciri jelema ahli surga di dunia kene katempo kadeuleu di dunia kene urang kuari jang diri urang mah jang diri urang ye aya 8 ciri lamun aya geus teh surga sakitu bae ya Allah ya Rabb nomor kahiji at-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babali ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat nu daek tobat beneran tobat mah tanda bakal menang surga hiji ya Allah geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa
nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji ji embung we teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek geus bener teu aya hiji mereka duana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha bima mabo kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceri kaduh baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduh biasa ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduh jasa ceri lain didongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku qalbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah mah kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing kadang Cikupak suka panggil sia eta kos sia mah ku henteu atuh kari
teu kumaha tuh panjabla teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah teu kumaha ge aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tamah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tamah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk membaca belai bae aing pan nyaho beus ieu mah kalerti kidul kok wari henteu he saya emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat mah nu kos kitu mah tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu saya keur kudu mau aja belai bekol ku ari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing ku ari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah geus kajen gitu hayang nu hideung ca orang negro teu hayang ngomong anu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah hayang menang ridho Allah aing tobat ka hayang eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya je caknya lumayan oke we ya masih kena di toilan kene mah goblok teman tuh kos gitu tobat teu opat karak atta jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun gaban oh mah tobat wali deui tobat anu nyeri wah sakampung nyaut kabeh aduh tobat deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat ka kos kitu mah aduh eta mah teh sama ngaranna tobat sambal betul lada heuhah giliran we jengkol deui ngada hari bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takum tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibu tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam
urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna padahal ngaran tangan teh kos kitu ngaran tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahir. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungin ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal bage ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar teh loba kene geus kana ditu loba kene. Aduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang.
dagang tak jual karung sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah nginjem ka danan menta tah aya di aing ka karak eta bae ka tadi mah 10 juta bawa los Gus cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah Wari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah na ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek peristian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak di peting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga kayakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplak ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisa negarana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu leumis ieu teh nu Gusti rarasaan teh leumpang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeunna teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi
padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan dosa hampura Gusti mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang cerikan dosa encan urang urang paling ngecerik cerik aja ku bisa kurang cerik sedih ada kelomaan itu bukan duit makanya ngikeren kene lagi aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar bidan aku aduh nu kitu dijengcerikan goblok beneran nah urang mah cerik teh nu kitu eta kurang aja cerik we karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok urang mah teu pernah cerik satu rahat gara-gara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit
tinu sabit. Tapi Gusti bahkan maha hampura. Tataan kurang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae, horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona. Abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala. Meureuneunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabag? Ini nyaho ngaran teh rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teu kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan. Beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge. Jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres. Meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kababawa ka akhirat abdi. Mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah abdi dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan nu sasahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam udah siap lagi saya. Goblok dek iraha eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobat. Atta ibuna. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bilalipi walam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tah eta urang teh ngaji teh teh kos kitu. Puyeng anu umum kok jadi ditaksis. Nah kulantaran
anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang yang kita teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus kalolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana anu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheula nya dewek teh si mana tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos ongos nyebut mama ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy heuy ka dieu ai sa pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sabenerna mah atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pan aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah hampura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah jeung geus ridho ya sabarang ti geus nyaho eta ku kakak emang nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya ceracak dukun teh ieu mah lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura itu di hampura ku neng geus masalah tamun ku lagi hampura deh kak emang naon gitu atuh padu kula sok nyokotan duit di kantong kakak lok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus ngampurkeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui aduh tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu menta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng nah tuh bener bae ngomong gitu jadi tuh bawa cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong gitu ngesarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak ku geus ayeuna mah urang silih hampura
ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu beureunan tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura tuh kata tandana ge aya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek tesen harita kakak ampura geus ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal jadi urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan gua mau datang ke ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan ku kula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalor ya ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub dia boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di bejaan goblok bener kita mah bari ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi kawan teh oge salat dan bagus sholawat simpar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge ke beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongan isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadeurina sinaran jahe aya naon nya manehna bisa kos kitu nya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus asa nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah
baca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tamang geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pasti ka akhirat karesepna ka makhluk teu pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal itu tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyiriki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah minna tobat masih dibere kesempatan urang ku ari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku ari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu teh ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja gua mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janyana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh pan dika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Nah, duit rakyat yakin. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu ban teu ngan moal aya lah.
Kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan ieu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya makan keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu, ulang ngeunah ngeunahnya. Ulang ngeunah ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catetanana aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Tah, teu nyaho keneh bae ing resep yeung jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah. Deuk kumaha? Hayang ka sorga mah. Nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan geura numbantak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan Pak salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh ini kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi Masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi Pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih Pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah paling helm Grab
jadi polisi di surgaeun ya Allah ya Rabb. Hebat eta polisi. Ya anu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini nggak boleh bertiga. Pas saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga dah polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi moal aju nama ka dieu bae bebejan. Aja sia ku aku polisi teh diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek mah jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman teu salah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal nu bener. Asal nu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang minta ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese gasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, Masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul kuari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Ta eta salah hakim, ulah dipake. Ketika cak hakim 3 berarti bainna bari kubro. Pake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai jeung aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji balik deui ka kiai. Pak Kiai, hah ieu 3 kok jadi hiji? Ye teu bisa ngitung meureun teh hakim. Bejakin ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang, 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darahna darah batur. Angkat-angkat mah anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake. Sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah. Tuh kan geunah datang sok ka hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai jeung aturan agama deuk nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin
eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang teu masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka nagarana des ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya nah kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka pantu tinggal kituna doang nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelaah kayak aing ge bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka nyana nu narima kecuali punyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui tuh masalah tah mah kitu tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kana nyieun dunia tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunia nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan lantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bae ge kuari deui nah kamari ulah ka rumah sakit bae ka ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar geus didaftar disorot ka karat make stempel di dieu make peneng cet jadi make peneng lain sepeda bae di penengan urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah kitu mah ketertiban kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit beusi eta urusan syariat ya tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong geus aya jaminan di dituna ngan kayakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tetapi kan urusan tadi urusan politik kita kan teu luar urusan politik ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona kuari bisa teu paham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab tapi ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan
anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan. Nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liat apakah memang ieu tina virus bom. Tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur. Iyalah jadi pembahasan. Timbulkan suuzon. Dah. Teu gua deui. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarolol nya. Jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masya Allah ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan tuh nyawa naon keur carita nah lantak atau terus kalau nggak negara dikendalikan gitu kabelah itu nah Allah alam karena ada politik itu Gusti Allah ngeri urang tobat geus lah urang ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha do jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu at-taibun at-taibun al-abidun tu bener tobat natur anu ibadah anu ibadah nati anu al mukhlisuna ibadatan lillah anu ibadah nati bener-bener ikhlas ulah aya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititaku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap ke Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kaulah ngadamal kana jin jeung manusia kecuali ari ibadah berarti kan ibadah teh kasa ka aing jeung Allah ti ka Allah lempengkeun gerege naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga. Dua katilu alhamiduna wallahu alam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah